Tapi dipikir-pikir bener oge nyalur dibandingkan Deddy Mulyadi nya mending kene Kang Ridwan Kamil. Jujur saya mah ya jalan baru di Kuningan terutama dibangun teh waktu masih zaman Kang Ridwan Kamil. Bahkan jembatan Sodong Koko anu dibangga-banggakeun ku Deddy Mulyadi eta pertama ngabangun awal mulana ke zaman Ridwan Kamil. Cuman begitu beres Deddy Mulyadi yang ngajabat tapi di aku-aku teboga era. Saya mah jujur bener zaman Ridwan Kamil mah lomba jalan baru, infrastruktur jalan malah lalencir, cuman teloba di konten. Beda jeung ayeuna keur si zaman Deddy Mulyadi. Waduh, saeutik gawe loba ngonten. Ya jalan baru ya di Kuningan ya. Iya keur peresmiana tahun 2022. Ieu teh keur zaman Ridwan Kamil ngajabat. Nah. Kan sampai celana ngabelah gunung. Tapi di dina PT dina video para pendukung Deddy Mulyadi, waduh sok dibanding-bandingkeun jeung daerah Jawa Tengah lah nu sakarupa. Iya padahal hasil kerja kerjaman Gubernur Ridwan Kamil ya Rul. Ya coba ayeuna lah zaman Deddy Mulyadi naon atuh main rarajaan kukudaan. Bari zaman modern masih kena main raja-rajaan. Makanya saya mah jujur saya mah mudah-mudahan lah Ridwan Kamil nyalonkeun deui di Jawa Barat. Rindu lah kepemimpinan Ridwan Kamil. Nya ari masalah selingkuh masalah teman masalah pribadi lah inti nama maneh namanya ka rakyatna teu ngagusur masyarakat anu usaha PKL teu nutup tambang pasir jeung batu tah kitu itu nama lur masalah pribadi main nama lah teu disangkut pautkeun nu penting mah intina nya ka rakyatna pokona 2028 Ridwan Kamil saya termasuk garda terdepan lah anu ngadukung manehna. Hidup RK. Deddy Mulyadi aduh erek nyalankeun presiden ke boga partai. Jadi gubernur dipur ku saya mah lamun Ridwan Kamil lah dipur pasti menang Pak Ridwan Kamil. Hidup Pak Ridwan Kamil.